Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah warahmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, anu kusimpun dipihormat bersama rekan kinerja seperjuangan Bapak Ketua Badan Permusyawaratan Desa miwah anggota oge nu kusimkuring dipihormat bersama panitia hajat lembur buku tahun Cikesik miwah reng-rengan oge nu kusimkuring dipihormat wargi rekan seni kaca pisuling. Alhamdulillah biasa hadir di waktu ayeuna oke lembaga adat desa yang di Mekar Asih miwah para tokoh masyarakat, tokoh agama, para bapak miwah ibu kasepuhan bini sepuh sadayana sareng anu sami hadir linggih terlenggah dua sinareng anom anu kusimkuring di pika cinta. Sinareng syukur mangga urang sami-sami panjatkeun kehadirat ilahi Robi Allah Subhanahu wa taala, Gusti nu Maha Suci, Allah nu Rabbul Ghafur, nu mana mung mantena anu tiasa ka urang sadayana maparing nikmat mang pirang-pirang kanikmatan. Nikmat sehat lahir sinareng batin, jasmani sinareng rohani, oge nikmat panjang yuswa nu parantos janten alpukah atanapi musabab urang sadayana tiasa patepung lawung patepang wajah dina ieu waktos. Salawat kali salam mugia salamina dicurahkeun dikucurkeun tur dikocorkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kulawargina, para tabiin tabiatna, sahabatna tug dugi ka urang nu janten umatna anu mudah-mudahan biasa turut sinareng tumut oge manut kanu ajaran mantena malah mandar di yaumil akhir engke kenging sapaati anjeunna amin ya rabbal alamin. Tibayun simkuring sejang atur nuhun wabil khusus kakersana pengatur waktu penata acara nu parantos maparin waktos kangge simkuring ngadugikeun kedalas kedalisan atas nami sadaya jajaran aparatur pemerintahan Desa Mekar Asih. Atuh dina leuresan ieu oge panginten simkuring sedasa sadu sada acan kenging bobendu sejata mada sada acan kenging pangwada rehna panginten anu sakumaha kauninga simkuring dina waktos ayeuna aya keterlambatan waktu sakedik panginten kapunten pisan kasadayana bawiraos dina enjing tadi panginten simkuring aya acara rapat di Masjid Al Kamil kaleresan aya pembentukan atanapi kepengurusan kaleresan panginten simkuring lebet di salah sabios kepengurusan Masjid Al Kamil anu aya di Jatigede. Teras eta oge panginten simkuring teras ka kantor kecamatan malih tadi Pak Alot ngawartosan teh panginten masih di ditu balot tapi alhamdulillah sok sanaos rada telat sakedik panginten dina leresan ieu simkuring tiasa hadir patepang sareng papa miwah ibu sadayana. Atuh anu salajengna oge panginten dina leresan ieu dina waktos anu kalintang saena ieu sok sanaos waktos anu samporet simkuring sejak ngahaturkeun nuhun anu saageng-agengna bingah amarwata suta bingah kagiri-giri bingah anu teu aya kendatna rehna dina dinten ieu dina sieung ieu urang parantos tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok dina raraga acara buku tahun anu dilaksanakeun di Cikesik. Ieu mangrupikeun hiji adat kebiasaan tradisi tali paranti anu parantos diwariskeun ku karuhun-karuhun urang ku sepuh-sepuh urang ku luluhur-luluhur urang pikeun dipupusti ku urang sebagai anak incu atanapi panerusna. Simkuring ngahaturkeun nuhun saageng-agengna khususna kakersana panitia hajat lembur anu parantos didukung ku sadayana warga masyarakat anu di Cikesik anu ku alpukah kerjasama sinareng dukungan rojongan ti sadayana ieu acara biasa dilaksanakeun. Simkuring oge panuhun ka sadayana mudah-mudahan acara anu dipedar dina dinten ayeuna ngagaduhan hikmah, ngagaduhan tujuan, ngagatuan kabarokahan khususna
kangge warga masyarakat anu aya di Cikesik, umumna kangge warga masyarakat anu aya di Desa Mekar Asih. Pawiraos kitu dinur acara anu dipedar kurang ieu oge mudah-mudahan sing janten acara pemersatu, acara anu tiasa ngahijikeun masyarakat sinareng masyarakat sareng pemerintahan desana. Margi sok sanaos tadi didugikeun ku kasepuhan rehna di Cikesik mung aya sabaraha puluh kakak tapi ulah alik mana. Sok sanaos jumlah warga atanapi keluarga di Cikesik benten sareng di blok anu sanes tapi sing percanten saupami urang Cikesik tiasa ngahiji, saupami urang Cikesik tiasa bersatu, saupami urang Cikesik ngagaduhan kahoyong kangge kamajengan, insya Allah Cikesik bakal aya perubihan kanu langkung sae. Margi nunamina modal pangwangunan nyaeta tetap kebersatuan. Singa hariji hilangkeun rasa iri dengki, iren panastren, saling awonkeun, saling tuduhkeun keawonan, sinareng saling salahkeun dina berbagai hal. Tapi jungjung tinggi rasa persaudaraan, jungjung tinggi rasa kekeluargaan, silih maklum, silih geingkeun, silih emutan, sareng silih dukung, silih rojong dinu kasayang. Eta insya Allah upami dijalankeun ku urang sadayana tangkes Cikesik aya dina kamajengan anu sakumaha dipikahoyong ku urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, miwah ibu, hadirin anu kusim kuring dipihormat, rupina disim kuring pilih yang kolong kana waktos bawiraos wanci tos manjing nuju ka sore panon poe entos ngageser ka palih kulon bilih cek pariposna seueur kana kagiatan-kagiatan anu bade dilaksanakeun ku urang sadayana anu intina panginten kitu kasepuhan sim kuring ngahaturkeun nuhun pisan ka sadayana warga masyarakat sintareng panitia anu parantos tiasa ngalaksanakeun ieu acara. Tur mudah-mudahan sim kuring ngadoakeun ka sadayana mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparin panjang umur, dipaparin sehat lahir sinareng batin, salamet dunya akhirat, dipaparin harta sinareng rezeki anu melimpah ruah, rezeki nu jembar, rezeki nu ngalir, rezeki nu ageng, rezeki nu barokah, sing saling tiasa nulung kadulur, nalang kabaraya, silih tulungan, silih belaan, sareng silih rojong. Tur mudah-mudahan sing dipaparin kabagjaan, kasuksesan, kejayaan, kekayaan, sinareng kakawasaan, oge kesejahteraan, sareng kabarokahan dunia sinareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kebenar disim kuring dicekapkeun sakitu neda agung cukup lumur jembar hampura anu kateda pilih dina ngadukikeun seueur kakirangan sareng kalepatanana oge henteu nete tarajen cak habalan henteu puguh entep seureuhna tebih kana murwakanti neda sihapunten saageng-agengna ka para bapa miwa ibu oge kasepuhan sadayana. Sakitu disim kuring kalian diakhiri wahirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak Kepala Desa Mekar Asih nu parantos ngadugikeun sambutanana acara anu salajeng terus disiapkeun supados teu nyang kolong ting kana waktos panginten ayeuna urang hajat heula panginten Pak Ustad doa bersama heula panginten acara saterasna saatos hajat tuang bade diiringi cenah ku kacapi suling saratnya gitu bari tuang diiringi kacapi suling ayeuna mah hajat heula panginten ritual khusus heula urang sadayana mangga panginten ka bapak-bapak ibu-ibu supados ngariung etana panen panginten mana nalamina teh parupuyanana parupuyanana itu panginten sok disiapkeun heula hawatos ieu teh aya nu ngaharewos buru cenah gerah hajat lapar cenah Ustaz
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tentang kesadaran atas mawanten. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hazini wa ala kullatin salihah ilahi antal maqsudi. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin alaihi wassalatu wassalamu alaikum minhum ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila hadratil khususan ahli kubur. Khususan sadayana semua sunnah di kubur abaina wa ummahatina wa adadina wa jadatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa lizami akribaina wa habibina wa jami ahli kubur minal muslimin wal muslimat ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hinin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal wa man ta khairul warisin. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad allazi tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa turihina biha min jami' syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsaqiyat min zamil khairati bi hayati wa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahih azalana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna fi dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma za'al wa wasil wa sawwa ma qaranahu min kalimikal aziz khususan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tobatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wa afal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bi barakati al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tos itu harus beres, tinggal lawanan Pak Ustadz penginten. Terus beres ke tuang mana penginten disambil tuang sambil diiringi kaca pisuling.
Ayo Pak, sarang Pak. Ayo, Kita banget sampai ke atas.
Saya yang kurang alhamdulillah sehat berenang alhamdulillah. Ya perlu saranya Duka kita apa? Yang pirang air itu kaya doi diri kaya itu ya tuh pada tadi jika nama cenak diri bawa sini itu tadi diri buang lah tapi alhamdulillah Pak ngiring Pak nya. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kali-kali kedua. Makan guys. Ya senyum lagi ya. Katanya hujan. Siap, siap.